tak paingan sakacelak cai mata inung murag kana pipian nyeri hate ku kalakuan anak sakacelak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan dunia jeung akhiratna mangga emutan asli baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot ibu curi kunaon maka jeung ceurik inungna geus ruku padung rap ku lemah katurban tanda beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit tukur tutungul anu ngajentul luhur kubur duit deuk samiliar deuk sabaraha puluh juta kadahara nu bikaresep deuk dianterkeun ka mana nalika inung bapa geus eueuh mata kampura meungpeung inung bapa ayeuna pek sumujud kanu jadi kolot ibadah naon nu bakal ditolak ku Allah bakal ditampa kabeh lantaran indung geus mikarido kanu ngaran anakna gambaran lalakon hiu da urang teh barada gong baheula ka kolot ulah nepi ka kuburan batur diberesihan ai kuburan kolot nepi ka jemot ieuna jukutna eueuh nu mang menerkeun ulah nepi ka batur suntangan ai ka kolot punten ge eueuh ka becus di mana letak penghormatan anak kanu jadi kolotna moal aya nu bisa mayar hutang kanu jadi kolot ilmun teh mah urang boga hutang ka BPN BPR bank niaga bank swasta tenang Allah bakal ngarizkian tapi hiji nu moal pernah kabayar hutang jasa kolot kanu jadi anak